Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para hadirin, para tamu undangan, keluarga besar ti Sahibul Hajat kula wargi Bapak nan jenengan teh Ayu miwah Ibu Darwati anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Alhamdulillah dina tos ieu urang sadaya tiasa ngariung pulung di halaman bumina Bapak Ayu miwah Ibu Darwati dina raraga prosesi siraman putrina anu jenengan Neng Yuike anu insyaallah dinten enjing bade didahupkeun ka pamaget anu jenenganna Cep Epi. Nadapi doa ti sadayana mudah-mudahan aranjeuna enjing dina waktos ngalaksanakeun akad pertikahan sing lancar teu aya sesuatu hal anu teu diharapkeun oge saatosna ngambah sagara rumah tanggina, mudah-mudahan mendakan rumah tanggi anu bahagia dunia akhirat, sakinah mawaddah warahmah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Singkat bae manawi dina prosesi siraman ieu aya sababaraha rupi acara. Anu pertama urang maos hadharah heula dilajengkeun kana sakedik doa kanggo panganten, dilajengkeun kana prosesi ngecakeun aisan, dilajengkeun kana prosesi ngares sungkeman, lajeng dilajengkeun kana prosesi siraman, terakhir prosesi nyawer tutup doa. Sumangga ya acara urang sami-sami kawitan ku aosan basmalah bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna sakedik kanggo Neng Yuike gelis dinten enjing hidep bade mulai nyungsi sunah Nabi ngambah sagara rumah tangga bakal lepas tina tanggal waler anu janten Ibu Rama. Dina ieu waktos hidep bade ngalaksanakeun prosesi siraman anu pa insyaallah ieu prosesi siraman sanes memang teu dicontohan ku Nabi ayana siram pengantin tapi seueur siram-siram anu hukumna sunnah. Mudah-mudahan da ieu padamelan sanes padamelan anu awon sing kalebetkeun siram anu hukumna sunnah, amin ya rabbal alamin. Atuh anu utami kanggo Neng satu acan Neng disiraman ku kulawargi sepuh-sepuh Neng dina waktos ieu Neng nyuhunkeun heula ridho restu doa ti Ibu Rama kin panginten dipandu kanggo acara-acarana. Kanggo ayeuna mangga urang sami-sami ngadoa heula sami-sami sakalimah maos Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin ajma'in. Allahumma nas'aluka syafa'ah wal karamah wal ijabah fid dini wad dunya wal akhirah. Sa'ulillahi lahum warhamhum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أصحاب رسول الله أجمعين وإلى تابعين وتابعين تابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها عن يمينها إلى شمالها. وصلى حضرة سيدنا مولانا سقط برباني والعارفين السمداني السديس عبد القادر الجيلاني سلطان الأولياء قدس الله سر العجيز وأصولهم وفروعهم وحواشهم. اللهم نسألك ببركاتهم وكرماتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. ثم إلى أرواح ثم خصنا الرحيم أبي صاحب البيت وإلى أرواح أمي صاحب البيت وإلى أرواح جميع آبائهم وأمهاتهم
وجدادهم وجداتهم وأولادهم ولإخوانهم ولأخواتهم من جهة آبائهم ومن جهة أمهاتهم ومن جهة مشاهرتهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفينا وكريمنا ذخرنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم إنا نتوسل ونتوجه إليك يا الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبفضل الفاتحة وببركة الفاتحة وبجاه الفاتحة أن تقضي حوائجنا خصوصا حاجة Bapak Epi wazajati Ibu Darwati wa auladiha Neng Yuike. Allahumma qdi hajatina wa hajatahum wa balligh muradana muradahum wa hasil maqasidana maqasidahum. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi aswajina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi jami'i umurina. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa ahlana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli ad-darri innaka ala kulli syai'in qadir ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. Alhamdulillah prosesi ngadoa parantos rengse punten ya lebetkeun kana cai itu salajengna dilajengkeun kana prosesi ngecakeun Aisyah. Mamah sareng apa dipalih dia ngadeg heula mayun ka ditu nya. Mamah palih dia mah. Mamah palih dia. Neng mangga kapalih ditu. Mangga sholawat sarengan operator. Operator sarengan sholawat. Mamah apa ya sinjang anu dicepeng ku Neng nawiskeun tali pamageh ti mamah sareng ti apa dinten ieu ku Neng bade diuihkeun deui ka mamah sareng ka apa mangga tampi ku mamah sareng ku apa sanggakeun ka mamah gelis beberkeun mah sinjangna pika. Gelis anaki Yuike putri mamah sareng putri apa ya sinjang anu melit dina salira hidup hiji bukti bahwa salimi ieu ti alit dugikeun ka kiwari hirup terlepas
tina kanyaan kaasih kadeudeung mamah sareng apa gelis Yuike putri mamah sareng putri apa dinten ieu sinjang anu ngait tina badan hidup bakal dipegatkeun ku mamah sareng ku apa anu hartosna gelis tanggal waler mama sareng apa selaku kolot kanu jadi anak selaku ibu sareng bapak kanu jadi anak mung cukup dugi ka dia anak mulai dinten enjing hidup tos sanes kewajiban mama sareng apa deui hidup aya anu langkung utami anu kudu dikaulaan ku hidup nyaeta anu jadi salaki hampura anak mamah jeung bapak ngalepaskeun ieu sinjang ngalepaskeun tanggal waler anu jadi kolot jeung anu kanu jadi anak sanes berarti mamah jeung apa teu nyaah teu deudeuh kanu jadi anak ngan kewajiban mamah sareng apa mung dugi ka dieu anak ieu tapi anak ieu sanes mamah teu tanggal sanes tanggal waler deui sanes kewajiban deui ka hidup tetep kanyaah mamah sampai iraha mal ahaya tungtungna kanyaah bapak mal pegat ka hidup hampura anak mamah jeung apa ngalepaskeun tanggung jawab anu jadi kolot anu jadi anak diecagkeun ieu sinjang ti mulai ayeuna pegatkeun sinjangna ku mamah sareng ku apa simpen di handap mamah mamah sareng apa calik deh di palih dia neng calikna jongkok congkok saya calik palih dia ngerondang ka palih dia ka payunan mamah gelis candak baki gelis diwasuh heula dampal sampean mamah sing emut gelis al jannatu tahta aqdamil ummahat surga aya dina bawah telapak kaki anu janten ibu ridho Allah ridho ibu pijitan gelis ku hidup bayangkeun ku hidup mamah capek ngurusan hidup tenolih karena capek tenolih karena karipuh mapah kemana-mana bari ngangais hidup ngadodolek hidup komo sopami hidup nuju udur mamah sawewengi teu sare kadang-kadang bareuh dampal sampean mamah balas ngasuh hidup kadang-kadang perih batuangan mamah ku pohonna kana tuang balas urusan hidup bayangkeun ku hidup capekna anu jadi itu geserkeun gelis bakina gelis bakina geserkeun ka palih pinggir gelis hidup nyaluuh dina dampal sampean mama simpen dina lahunan hidup dampal sampean mama suhunkeun ridho tina janten ibu gelis mama abdi putri mama dah hapunten tina sanes kanten kalepatan abdi anu salami ieu mung nyesahkeun mung ngarepotkeun ka mama mama Yuike dinten enjing bade gaduh caroge nada widi ka mama nada doa sareng restu ti mama widian Yuike restui pernikahan Yuike doakeun ku mama nu utamina hapunten sanes kanten kalepatan abdi anu salami ieu mung ngarepotkeun ka mama nyesahkeun ka mama Yuike dacan tiasa ngabales karena kasayaan mama sakali deui doakeun ku mama mudah-mudahan dina waktos akad sing lancar oge saatosna rumah tanggi singking kebahagiaan dunia sareng akhirat anaki putri mama gelis mama ngahampura ka hidup mama ikhlas mama ridho mama ngarestui mama ngadoakeun ka hidup cek babasan indung landung kandungan lair aisan najan teh dipentak kudu jadi anak mama geus leuwih ti heula ngadoakeun teu aya indung nu hayang anakna balangsa mudah-mudahan hidup sing bahagia dina rumah tangga tapi tina cocoba dodoja
menekan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Nyarias langsung gelis. Jodoh dunia akhirat anak dia senuntun anak Allah kari doa anak Allah hatur nuhun mama atas bimbingan perawatan dan kasih sayang mama selalu alim dugi keagung punten pisan Neng. Mugia Neng rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah sing nugi ka akhir hayat sampai sing dina kasuksesan Neng sing soleha. Dipeluk sing pageh pelukan anu terakhir tina janten ibu kanu janten putra. Enjing lepas tanggal walar anu janten ibu kanu janten putra. Insyaallah cai socana janten doa anu janten ibu kacida diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Sun taarna ibu taarna ku ibu tahan dulu diambil gambar dulu tahan sekedap. Ya cekap Neng ngalih ke apa geus wasuh dampal sampean apa sapertos ngawasuh dampal sampean ibu sabab moal aya hidup saupama teu aya anu jadi rama pengorbanan anu jadi rama kacida ageungna kanggo hidup bisana ku melendang dia alam dunia gara-gara wasilah anu janten bapa sok gelis wasuh dampal sampean rama nyuhunkeun karidhoan tina janten bapa pijitan dampal sampean bapa. Bayangkan ku hidup Neng gelis bapak capek ke kebon ke sawah ke pasar ke mana-mana demi ngabelaan milari napakah kanggo ngadidik hidup kanggo nyakolakeun hidup kanggo ngagengkeun hidup nepikeun ka ayeuna hidup dewasa ieu jasa-jasa kasayang apa baruh dampal sampean apa milari sawab sakapun kanggo ngabiayaan hidup parantos gelis geserkeun gelis lajeng simpen dampal sampean bapak dina lahunan hidup nyaluuh dina dampal sampean bapak cepeng panangan bapak suunkeun ridho sareng restu ti rama gelis apa Neng nyuhunkeun hapunten tina sanes kanten kalepatan Neng salami ieu Neng mung nyesahkeun ka apa Neng dirorok di urusanan di napakahan ku apa dia alih bapak ngabelaan capek kecelak ke sang bapak anu salami ieu jadi saksi katampi ku Neng apa kasayan apa parantos katampi ku Neng mung Neng tetiasan tiasa ngawihkeun kana kasayan apa dina dinten anu terakhir Neng ditanggal waler di urusanan ku apa dayan disuhunkeun ku Neng mung nyuhunkeun hapunten tina sanes kanten kalepatan Neng
doakeun Neng enjing pada rumah tanggi sing lancar dina waktos akad oge saatosna rumah tanggi sing keng kebahagiaan dunia akhirat. Gelis Neng Yoika putri apa Bapak ikhlas Bapak ridho nganapa kalau jadi anak nganampura anak sanes Bapak teh yang ngabahagiakeun kalau jadi anak sakitu kabuktian Bapak sakitu kamampuh Bapak mung bisa ngadoakeun ka hidup mudah-mudahan hidup bahagia dina rumah tangga tebih tina cocoba dodoja mendakan rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Langsung nyarios apa tahan dulu diambil gambar dulu ya Neng di tengah dipeluk ku mamah sareng ku apa peluk sing pager tahan diambil gambar dulu mayun ka dieu Neng calik di tengah Neng sedap ya karena damis mama sareng apa mangga dia sun damis Neng nak ku amah sareng ku apa atas kacandak gambar kamera atas salajengna mangga kasepuhan ngajajar paridinya supados Neng nyuhunkeun restu heula kasadayana salam sakedap mah para kasepuhan paridinya ngajajar sateuacan siraman Neng lungsur heula nyuhunkeun doa kasadayana geulis nguriling musafahah heula salam heula sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak dipapai teras kasepuhan-kasepuhan. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Mangga kana kursi gelis teras kana kursi nih kanggo nyiramanana mamahna heula dilajeng ku apana dilajeng ku kasepuhan-kasepuhan anu sanesna. Maos bismillah maos sholawat bapak mangga kanggo ngiringi ti pengker tina sirah heula lajeng tak-tak anu katuhu tak-tak kenca dipalih ditu mah dipayun mah dipalih ditu mah kamerana dipalih dieu tah dipalih ditu mah ya lepat nyimpen saena mangga sirahna heula sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga mapai kasepuhan cekap sasiuk ewang oge nu sanesna mah bilih lami teuing. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teteh nyuhunkeun Yasin Alif teh anu caket mohon Yasin Alif. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Ramana tekeng wakat tebihnya
Mangga sabaraja almi deui di nu utamina wae nu pokona wae. Parantos aya keneh mangga sok saha wasallam sallallahu ala Muhammad. Pamiatos mangga abdasan heula ku mamahna isarah bae. Mamahna mana mamahna di wuduan mah isarah bae padu tangan bae sareng rarai kanggo dina nyandak sisiukna dibanjur ku mama nu abdasna. Mayun ka palih ditu ka kameramen. Tah. Muhammad. Panangan we sakali cekap. Keda abdas leresma dilebet. Ya, apana mana apana? Salim ka mamah heula Neng. Salim heula ka mamah. Bapak punten cepeng. Pamajeng. Neng mayun ka apa? Bapak majeng sakedi, iya. Gelis, Neng, putri apa? Ya nu disepengku apa? Eusina ayat-ayat suci Al-Quran. Dina hari tunu terakhir, Bapak nanggal walar kahidap, Bapak titip kahidap. Ya Al-Quran, baca ku hidap, ngan sajabana dibaca, hirup hidap kedah berpedoman karena kitab suci Al-Quran, supaya hidup bahagia dina rumah tangga. Pomi gelis. Saja bina hidup maca Al-Quran, sholat anu 5 waktu, hidup tekeng bantun ninggalkan karena sholat anu 5 waktu. Sakitu titip ti apa sing taat gelisnya kanu jadi salaki sok tampi ku hidup gelis mangga tampi gelis salim ke apa ya ditangkep deh seperti tadi kuduaan nengna ku mama sareng ku apa diambil gambar dulu mangga Pak dipeluk berdua sambil diasun damisna diasun kuduaan senyum aya nama senyum parantos aya kanggo nyawer badai nyawer teu aya sinjang heula sinjang badai aya nu disodakohkeun hiji bilih aya sinjang nu badai dialungkeun hiji upami badai nyawer kuneng naburkeuna ke belakang kuneng naburkeuna calak heula ibu sinjang badai aya sinjang badai aya dialungkeun mangga badai nu mana mangga neng aburkeun ka pangkar neng neng namain ka dieu mana nya neng main ka ditu gitu eda neng main ka pangkar main ka na neng kaneng gelis neng tacan siap fotograferna tacan siap gelis cantik sakdik we ulah wakas sadaya diaburkeun neng siap udah siap fotografer siap ke heula dipintal-pintal heula bisi hiber kana handap
Ya, 3, 2, 1. Mangga ka payun ayeuna mau bios payun oge bios aburkeun mayun oge teh sabios-bios. Hiji deui ieu sinjang neng cepeng heula neng. Pintar-pintar sakedik neng. Mangga siap-siap parebut sinjang cek bahasa kolot lain cek nabi nya cek bahasa kolot lamun nu meunang samping lamun pahlawan tereh payu bujang tereh payu rangda tereh payu duda tereh payu nu boga salaki jeung nu boga pamajikan mantong tong payu deui. Siap 1 2 lempar. Lah si neng mah bet kalah dipasirkan ka bahadinya nu tukang siap-siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengna mohon. Oh mangga bade ayeuna tos siap hayamna. Mangga kanggo runghalana pami tos siap disiapkeun ayeuna bade ngarunghal saurna teh. Sakantenan ayeuna. Mana tos disiapkeun kanggo runghalana? Hayamna tos disiapkeun. Anu hirup bae anu hirup ambeh ditarewak ngan kadek kagaleng ku mobil. Mohon milih bade ayeuna mangga. Enjing teu saenjing mah pilih repot mending ayeuna bae. Mohon. Ayeuna bae beh teu repot. Maos bismillah bae. Lompatna ka ditu Ulah ka jalan. Jadi mayuna kudu ka dieu meureun. Mayuna ka dieu. Ka dieu bae. Mohon, paur. Bisi hayam nang kena ka eta ku hayam, ka eta ku jalan. Siap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bisaril Fatihah bari lumpat engke dieukeun dilepaskeun. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga siap alungkeun lung ana lumpat lung. Aduh ayo tahu si anak kasadakon. Benang manten teu dilepaskeun. Guys ku sarerea dibagi 4 dibagi 5 ya Allah. Dipencit dibagikeun. Da kalah ditarewak manten atuh danya. Bapak ulah waka tebih bapak sareng ibu mana? Kalah waka ditewak manten. Jadi henteu diparebutkeun bisi paeh hayamna. Mana bapak hajat mana? Bapak hajat mana bapak hajat? Bapak sahibul hajat bapak neng mana? Piarang mangga neng. Ramakna mana rama panganten mana rama panganten hiji deui. Oh iya, piarang mangga neng teh can dipangga. Bade pangku muhun, itu apana nu jadi sauran heula. Pamita aya apana ku aana oge bios. Piarang dipangku mangku neng. Apa mangga dipangku heula neng naka candak moal ku apa? Ya. Kena gebrokkeun tos di bumi tahan heula. Lawaka. Candak ku kamera heula. Mayun ka ditu. Ke di bumi nembe digebrokkeun nya. Ya, hati-hati, candak hati-hati di jalan. TTDJ. Hadirin tamu undangan, anu Gusti hormat. Alhamdulillah acara demi acara parantos rengse
simkuring selaku pemandu acara nyuhunkeun dihapunten tina sanes kanten kakirangan sareng kalepatanana. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.